eta kunaon kalah keur ngomong salaki aya RT pengumuman di masjid di bok kepes sungguh salaki meuni bubuncelikan batur ganeng repeh ku maneh repeh dengekeun ta RT ngomong kenaon kula nanya mulia kene omongan RT mulia kene omongan salaki omongan salaki tapi kunaon sungguh salaki di bokep ku teteh atau susuganan cenah kiai menang BLT BLT di pemerintah mesti bulan sekali di salaki mah online 24 jam alhamdulillah ayo woi keturun sholat sunnah ya nya mun lebaran teh ulah geura menta hampura ka batur ieu ge urang pan hargaan nabi nu sejen ge dihargai mangga dek menta hampura ka batur ge dasarna ge ngenu pertama anu loba dosa urang teh jeung salah jeung salaki ulah turun di masjid nyalinangkeun sajadah jeung mukena ayo nyayap kaungal imah hampura teh nya lahir batin araos teu karaos